Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kukudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Werehing urang sadar setiap manusia tungkul tempatna kaluluputan, tanggah tempatna kalelepatan, sakapeung janji ayeuna sok pohonna poe isukan. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, nuku simkuring dipihormat, guruaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lemur, camat, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD, ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis, lamun ibu meser jam pasti keur nuduhkeun waktu, lamun tukang dagang pasti hayang untung, lamun anu tani pasti hayang hasil. Tah ari ibu pangaosan hayang naon? Habis hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Pulpen wae keur nulis, maka ari ilmu keur naon? Da loba jelema baroga ilmu tapi teu cocok jeung fungsina. Teu mungkin jelema ilmuwan make jeung pasea. Teu mungkin jelema boga ilmu rujit ka batur, ijid ka batur, cua ka batur. Lamun mah boga ilmu tapi sok ngahina batur, ilmu nu mana nu nitah ngaledek batur. Maka geratanya naon atuh gunana ilmu? Tanyakeun ka ketua MUI naon kitu gunana ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parowek wae. Kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting sarare wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a, tapi naha ustad ge sok burger wae. Kabeh ge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Geratanya ilmu teh cocok acan jeung fungsina. Matak judul nage boro-boro ngoncoran hirup batur, ngoncoran hirup sorangan ge cantang tu bisa. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Hiji jelema nu kosong hate. Ai ngaran-ngaran jelema nu kosong hate bakal bisa nyokot ilmu. Ngan lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, hampura deuk ilmu alus ge moal bisa katampa. Naha dirina ngarasa boga. Ngadengekeun batur teh dia ceramah kitu aing ge bisa, atuh mah gejeng nita urang lain ku bebengok sia. Maka hakikat ilmu teh bakal euteup di saha? Di jelema nu kosong hate. Keur mah hirup bodo kata mah nganyerikeun batur, bodo wae nganyerikeun batur, komo pinter moal teu ngaleuyek batur. Paingan atuh jelema nu kotor hate teh dibere ilmu, leuwih luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku ucapanana. Pon kitu deui urusan kabeungharan sarua. Keur mah hirup miskin kata mah ngewa ka batur, miskin tudang tuding ka batur, batur beunghar dituding nyegik.
batur beunghar majarkeun nu yul keur mah hirup miskin kotor hate maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate miskin wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu sombong ku kabeungharan mata rumus nu ngaran hirup eueuh deui Pak raja na kahirupan adalah hate al qalbun malikun mata ayeuna ibu keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam tah nu kudu disaragamkeun mah lain tiungna lain bajuna si hatena poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman Islam sarua Quran sarua hadis sarua nabi sarua kiblat sarua nah habat kudu pasea tong nuding Quran tong nuding hadis tong nuding nabi tong nuding agama tuding mah kasalahan awak urang nu beda mah tah eusi hate sewang-sewangan matak jelema nu bersih hate bakal cicing dina angka kosong guguruna ge tina naon we jelema nu kosong hate tak iya ayeuna pangajian da cantang tuh jadi kealusan lamun bareng jeung hate kotor pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus ngarah isuk teh bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hate kotor da isuk teh bakal ngomongkeun batur minimal nu gigireun diomongkeun deket jeung si eta bau kelek taramani panitia jadi sasaran kalah kawe muludan ai pincuk buat eueuh Ustad diomongkeun eta ustadana teh teu dikopeah ai urang teh ieu teh deuk neangan naon deuk neangan kagorengan batur deuk neangan kaalusan batur lamun ngaran ibadah gerak neangan kaalusan montong neangan kagorengan bener matak ayeuna ibu pengajian alus bareng jeung hate nu alus isuk teh bakal katempo akhlak nu alus ka inung bapak bakal hormat ka salaki boga salah ayeuna ge bakal minta hampura bubar ti dieu teh geuwat ku ibu teh tangkep salaki aya engke salaki nanya kunaon ai maneh balik pengajian jadi lebay heuh tobat paling kuat saminggu kikituan kitu teh bisi goreng jeung dulur bisi sok pasea jeung tatangga osok pengajian pupus geuwat kunaon dipupusna ku geuwat minta hampura ka tatangga anu urang pernah nyieun salah ka manehna maot urang geus bebas dosa antar manusia maka Allah nolak Allah narima sagala rupa perkarana lamun di alam dunia geus silih bebaskeun well jelema anu kosong hate guguruna tina orai jadi ilmu tina hayam jadi ilmu tina domba jadi ilmu tina sapi jadi ilmu orai toong cicing 30 poe ganti kulit ngarana anger orai bawa urang mah pengajian teh ukur ganti baju ganti tiung ganti gamis teu ganti jeung hatena nu pasea anger popolotot anger pedit anger kedul anger pengajian nu mana nu keur diparigawe lur aduh kena ya ceramah ieu loba nu ungek euy tuh lalajoan mah ku ibu hileud cicing 30 poe muntal dirina datang jangjang robah tina hileud jadi kukupu kabeh jelema keengku hileud tapi kabeh jelema resep kana kukupu ladang ibadah urang teh kudu aya pikaresapeun Allah lain anger wae tempo anjing ge bakal jadi guru mata kuring di lemur aya merah anjing tara dicarekan lontong punten cinta pun guru eta teh ka anjing cek tatangga teh rada gelo nah cinta nyebut nu gelo maknya guruna anjing kali-kali mah urang teh kudu guguru ka anjing palebah mana urang guguru ka anjing sanajis najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjerian batur marukan lain agama nu diomongkeun ku kuring agama toong dina hadis salamatul insan min khibdi lisan salametna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna well ieu mah nu jangkung disebut taraje awak montok bari nu batur ieu teh awak atuh drum batur teh nyokot pagar jabron kana tarang urang
jadi batur nengeul urang lain kahayangna bongan bibir urang dieusian ku cacianana ratu moal ngahukum raja moal nyiksa nu ngahukum mah iwati amal perbuatan dirina sewang-sewangan tong sok nuding Allah Allah mah Rahman jeung Rohim keheul atuh da matak nu ngaran hirup ulah sok lalajo kagorengan batur tong lalajo kana kasalahan batur batur nu salahna urang nu ngomongkeunana ta eta teh sarua garelona batur cicing dina dosa salah urang cicing dina dosa gibah sarua pak garelona ulah sok kajebak ku kasalahan batur dalah-dalah aya jelema salah enteung keur urang supaya urang teu ancrup kana kasalahan nu sarua da ibu ge balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea wae burger we tetangga teh haben pasea kumaha ceuk ibu pak urang mah ulah pasea wae jiga si itu ceuk salaki teh heueuh kuat gandeng kumaha ceuk ibu anehnya pak pasea tapi loba anak kumaha ceuk bapana heueuh ngan harasem beungeut da meureun nyieunna pabaeud-baeud ternyata balegna urang benerna urang hebatna urang teh tuh guru nama jelema nu saralah matak aya jelema salah balem bibir tong sok dilalajoan kasalahanana tong diomong-omong kagorenganana naha kuring nana gerhana dihargaan batur lain harti kuring teu boga kasalahan tapi Allah munian kasalahan Bapak dihormat batur lain hartina bapak anu teu boga kasalahan tapi kasalahan bapak ku Allah dibunian lamun mah ku Allah dibongkar kalakuan sararea cantang tuh jelema bisa silih hargaan urusan bener jeung salah itu wajar ngarana oge manusia bener salah daek kedul alus goreng manusia mah didinya tempatna nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh osok salah hampura nu ngaran ustad makana kasalahan teh mineng palebah mana minengna make jeung palebah mana lamun ceramah unggal peuting nerangkeun tahajud pan popolotot tahajud yu toong nu ngomongkeun tahajud teh da ngadon molor atuh komo bab sodakoh bati era innamal sodaqota lil fuqara sarodakoh yen sodakoh teh mah rezeki nu geus aya mulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodakoh isuk teh jamaah teh kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan gerak tanya nana gerhana nu ngomongkeun sodako boro-boro mah isukan peuting ieu ge kuring lain sodako nu jelas nama ngadudut ladang sodako mana bukti engke beres ceramah panitia bakal ngudag teuing ketua Karang Taruna teuing kades punten we cenah ieu mah sodakohna kanggo ongkos uih ka Bandung bari culang cileung geuwat di Jamret nah mah kejeng ditampa da butuh well nya bener salah pada boga alus goreng pada boga daek jeung kedul ge pada boga inilah fitrah manusia disebut ajwaja teh papasangan langit bumi luhur handap alus goreng bener salah lalaki awewe kidul kaler kulon wetan tayangan ku bapak naon di alam dunia iya anu teu berpasangan awewe lalaki silih hargaan pan lumayan awewe jeung lalaki dihijikeun 7 tahun borosot si peju aya hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun paling bijil anak uci matak tong anti dengan perbedaan langit tugasna ngocorkeun hujan maka bumi tugasna nandean hujan ku aya langit jeung ku aya bumi pare jadi urang Karawang boga beas urang Bandung milu dahar urang Bekasi sarua wae aya langit aya bumi langit tugasna ngocorkeun hujan bumi mah nandean hujan hirup moal cicing dina hiji darajat bener jeung salah boga daek jeung kedul boga ari ibu di jarilbab ti bareto nyaho abdi ge matak nyareng sol kieu teh ayeuna daek di jilbab entong fanatik kanu teu di jilbab batur teu di jilbab teh wey di jarilbab tempo emak hayang kana neraka kumaha ceuk itu maneh ayeuna kitu teh baheula mah sarua jeung aing bapak geus daek ka masjid modalna mah bapak ge ngedul heula da teu daek saumur-umur
Ayeuna we daek sote karek ayeuna pan baheula mangalaman kedul matak geus daek tong sok loba ngomongkeun anu kedul tanya awak bapak ge ngalaman kedul jiga batur nah ari kedul batur diomongkeun ai kedul sorangan teu wawuh-wawuh di dinya manusia apal kana kagorengan batur teu wawuh kana kagorengan diri sorangan weh atuh da matak paingan cek orang tasawuf tong hayang wawuh karena kesalahan batur wawuh mata kesalahan sorangan tong hayang apal kagorengan batur kudu apal makana kagorengan sorangan lamun jelema wawuh karena kagorengan sorangan geus mung dihargaan mung dihormat mung disanjung naha sakadar disebut geuning hirup teh nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut al-mukarrom meuni haroream naha sok sieun teu akur jeung gawena Ustad Kiai ajengan naon gawena warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud gerang ngacung Ustad mana anu bareuh sampean ladang tahajud lamun mah di Bekasi aya hampura eta mah lain tahajud tapi asam urat dibawa kana tugasna urang karek disebut batur bener nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal tah ibu teh suudon ieu mah beuki heubeul ceramah beuki daruraka jelema teh ibu oge sarua lamun ibu boga barang di imah anu alus nu pantes nu dipikaresep dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit ulah sok silih omongkeun ajaran nabi naon nu dipenta bakal dibikeun urang macan tangtu nepi ka dinya matak urang disebut ustad kiai ajengan teh hate leutik mah era nama jeung era sok sieun teu akur jeung pagawean komo lamun ustad jeung kiai ngadon parasea na kudu kitu hirup well aduh euy tuh di luhur aya pejabat teu kudu legeg-legeg teuing nu jara di pejabat teh naha apan jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat lamun rakyat eureun nyoblos nya bakal jadi moal matakna ka para pejabat teh tong sok legeg sing akur ka rakyat sing nyaho ka susah rakyat sing apal ka bingung rakyat ulah alus eukeur ngolo aya geus jadi geblus ka alam gaib moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat jaradi pejabat Allah rakyat nyarek mimpin cocongok matak ayeuna eukeur para rahayat ye dina politik tong hareup teuing bisi ti kunclung tong tukang teuing bisi tinggalin be aja datang nage ukur 5 tahun sakali tuh sok dek surat masuk tong hareup teuing dina politik mah kumaha ceuk kukulun ciranana we naha kamari geuning urang anu ngadukung Anies Baswedan ditanya alasanana cing teu bu naha Anies Baswedan abdi mah hoyong jiga urang Jakarta ari ibu di mana di Bekasi cing ieu nu sabeula hayang ka saha abdi mah Prabowo naha karunya 3 kali eleh wae ternyata rakyat teh geuning nyoblos ka Prabowo teh nyebutna teh karunya 3 kali eleh wae kusabab rakyat karunya ka Prabowo susuganan atuh presiden anu anyar ayeuna Prabowo wastana sing karunyaeun ka rahayatna makmurkeun rahayat sejahterakeun rahayat geura bere ku kasenangan ieu rahayat inilah politik wajar urusan beda pon kitu deui agama wajar urusan beda mah nu penting mah urang teh kudu bisa silih ajenan kuring beda jeung batur kopeah henteu gamis henteu udeng henteu naha da kuring mah can rumah saja di ustad atuh mata kieu we ngomong biasa baju biasa calana biasa da kuring manana gerhana manusia biasa lain manusia luar biasa mata kuring datang ka dieu teu kudu keprok da kalah asarek diadukeun jeung japati
Dalamun kuring diudang digamis ajeng disorban mah yakin jamaah nararangtung wilujeng sumping al mukarrom nyungkeun pidua na kangopun anak pan ibu ge ka Bandungan bieu karek genolol tina mobil well buat eueuh nu assalamualaikum. Ini datang ka ditu ngareneng ajeng Pak Kades kurumuy jalma-jalma panyata rek minta doa lain nyungkeun dipoto. Cangkang jeung eusi sakabeung beda. Heukeun bae da ieu mah sakadar baju. Aing ngaran baju mah kumaha hayang we. Tah nu kudu akur mah eusi hate lain bajuna. Di masjid oge berjamaah ulah sakadar awakna kudu berjamaah nepi ka jeung hatena. Ari awak berjamaah ari hate teu berjamaah bubar ti masjid ge silih omongkeun. Aduh daya teh ungeuk-ungeuk teh bari rumasya teh kitu keneh maranehanna. Nya. Kunaon atuh kuring beda ti batur? Teu beda ukur bajuna, ukur awakna, ukur wujudna, ukur jirimna. Islamna sarua, sahadatna sarua, salatna sarua, kiblatna sarua, nabi nage sarua, gerak teangan naon anu sarwana ulah neangan perbedaanana. Deuk Jokowi, deuk Prabowo, deuk Ganjar Pranowo, deuk Anies Baswedan, tetap Indonesia keneh, deuk NU, deuk Persis, deuk Muhammadiyah, deuk Jamaah Tabligh, anger Islam keneh, Islam teu kudu riweuh. Ai di dieu sampe dangdeur. Oh sampe nya, mun di Banten dangdeur kan. Oh sampe. Ibu tempo toong filosofi sampe. Sampe bawa ka imah jadi gegetuk. Sampe bawa ka imah jadi comro. Sampe bawa ka imah jadi misro. Sampe bawa ka imah jadi peuyeum. Sampe bawa ka imah jadi kicimpling. Resep kicimpling lebok. Resep comro hakan. Tong diadukeun comro jeung kicimpling ancur heueuh lapar tuluy balikeun kana filosofina comro misro kicimpling peuyeum sampe keneh sampe ungeuk euy sararea euy. Deuk NU deuk Persis deuk Muhammadiyah sarua Islam keneh. Anapun perbedaan anu terjadi itu hal wajar. Urang kudu bisa silih ajenan. Islam deuk diajen ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Ngarap-ngarap diajen ku agama sajen mah ulah sok ngimpi meninggi ayeuna mah urang silih ajenan antara Islam jeung Islam. Bener. Tong riweuh. Da di Indonesia mah pasti loba perbedaan atunya heueuh da lain Arab. Mun di Arab satu kiblat. Di urang wah geus pabalata heuh bae we maca sholawat eueuh nu sarua belenyeng ka Garut maca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad pan di Bandung mata teh es lilin mah cece tuh geuning Arapa Bandung. Belenyeng deui ka Tasik maca sholawat teh jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha gitu. Balenyang ka Banten jadi hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah sambut pan ku ibu-ibu ajib. Balenyang ka Bekasi memeh aya barudak hadroh gitu di masjid mik ditiupan beletuk pan sholawatan salamullah geus eureun mata fungsikeun ieu barudak hadroh teh keun ngalalempeng beda macana beda carana beda tapi aya nu sarupa sholawat keneh sholawat aya nu maot aya nu tahlil. Toong nu tahlil di urang aya 3 carana ge nu tungkul nu ngagideug nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah cing temang kela naha teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang di gudag gideug ngarah teu sare.
aya deui nu muter illallah sajam satengah lur tahlil teh bari muter. Nah da teh dahar-dahar acan kuat pias beungeut gologok di buruan ongkek digoneng ku RT balik lagi tah di jalan teh ngadun ngawangkong bener cenah jelema tepung jelema ahli wiridan juga abdi mah tepung jeung Allah cing teh beleguk mana nyebutkeun tepung jeung Allah. Nabi Musa wae teu sanggupeun cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti cek Allah tetuh tempo panon poe serap Gusti nempo panon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nu nyieuna. Ieu pada ahli wiridan la ilaha illallah nyebutkeun tepung jeung Allah talung urang cenah tepung jeung Allah daripada si itu nelpon Allah. Kapan aya geuning kasus tahun kamari ya loy Idul Fitri jemaah komo aya nama mage jeung aya musyawarah jeung rapat jeung Allah sagala atuh saksina malaikat pek teh diangkat jadi penjaga neraka. Ieu mah tepung jeung Allah cing teh kumaha teh bentukna naon cenah ieu mana kudu teu apal geus tahlilan teh budak gitu tepung jeung Allah langsung kumaha cing teh bentukna ranyai dianggap kicak-kicak ku sia rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah geus urang silih ajena mata ngaran-ngaran ustad ge ieu barareda moal akur jeung urang Arab di Arab mangong adan langsung komat meujeuh jam 5 jelema geus ngawaleun di masjid. Cobaan di Bekasi ngong adan langsung komat nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kukulunu si eta isukna nu eureun ka masjid si eta dawuh batur wae moal bisa akur di Arab barang dahar ku tilu ramo meujeuh nu dicokot korma. Coba di Bekasi barang dahar tilu ramo nu disuguhkeun angin kacang heubeul atuh keun eta mah teu kudu hayang sarua. Di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz sapenting tamat toong ku bapa nu taraweh beuki loba cobaan di dieu taraweh nepi ka jam 3 subuh abdi yakin sapoe pinuh kadua poe cicing kurungan nyeri cokor pelbah ditanya nah hamang teu ka masjid deui juk dicarekan imamna rada gelo teu ngarti-ngarti imam dicarekan lolowe jeger bari make tato dianting ongkoh heling cenah ku dewek imam teh dekul si eta jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas habeun hayang eta ge Anas ban rakaat kagenep ngan poho deui pan ai jeger dipikasieun ngareret ka tukang wios kulhu deui bari ngahoak kumaha cek jamaah bari gereb gemetar dina hatena mangga lajeng. Nah da eta taraweh jam 6:30 anggeus buat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh euy jeger oge ngimaman mah alus tadi urang mah ibadah nu alus teh nu tereh. Inilah Indonesia matak mangeus tong ngabanding-banding antara negara urang jeung batur deu kitu deu kieu inilah NKRI harga mati rek kitu rek kieu ge ulah harga cengek mahal Jokowi disalahkeun ti iraha Pak Jokowi dagang cengek tong sok gampang nyalahkeun batur atuh nalika urang Indonesia ngogoreng bangsana sorangan gerak ingkah ti Indonesia sabab inilah Indonesia anu majebuk anu perbedaan anu beda ras beda suku beh dituna beda agama Islam hargaan Kristen Islam hargaan Hindu Islam ge wajib ngahargaan Buddha nu penting anu urang pigawe ku urang batur ge migawe nu batur lakum dinukum waliyah beres lamun gitu well Ustad ge barareda mamah hayang ngulem ustad teh anu bari curhat mamah dedeh eta mah bagianana geuning ibu osok curhat mamah dan curhat dong iya dong mah caroge abi menyeburutnya teu usaha kumaha ceuk mamah dedeh KRT panggieunkeun BPJS sopak kayak itu mamah dedeh bagian nampung percurhatan mamah ngulung ceramah teh hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat diterangkeun aya ahlina saha eta Abuya Muhyiddin ti Sumedang mamah hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip mamah hayang nu lentong Aagim lentong Aagim
saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di Bekasi ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ibu senang, AA kurang senang ya. Hidup itu harus banyak berzikir ya Pak ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan cicing hayang seri orang oke, tidak akan hidup tenang. Ketika ibu dulu pacaran sama yang tampan bari beunghar, ai jadi jeung nu petot. Gunakan alat berzikir, keputusan Allah itu keputusan yang terbaik. Ternyata nu kasep bari beunghar salingkuh wae. Ayo nu petot mah mungeun da teu payu-payu. Tulis ya, bikin nyanyian dikit-dikit tentang hati ya. Manusia itu harga dirinya ada di hati. Da jeung teri ge eleh atuh. Bangke teri 25.000, tapi nu geulis maot teu di pasar eueuh nu meuli. Tulis surat coret bikin lagu ya, lagunya Jagalah Hati. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jagalah hati. Aduh, jagalah hati. Oh, ngaku itu apa ya? AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit. Karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. AA ge mah lentong suarana. Mama ngulum ceramah teh hayang nu pinter Quran jeung hadis, ilmu tafsir jeung segala rupa. Eta mah aya bagianana Ustad Adi Hidayat. Mama hayang nu bari seserian Ustad Abdul Somad. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Jiga ojek online. Mama hayang anu bari nyanyi Roma Irama. Dakwahna teh Roma Irama bari nyanyi. Mana bukti? Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan juga tidak diperanakan. La ilaha illallah. Karena bab nyanyi mah langsung nyantok. Pos jayar mangih cacing. Roma Irama mah dakwahna ku nyanyi. Geus eta mah bagian anjeunna. Aya ibu-ibu geuning jug saroleh pangaosan tara sia teh. Ka masjid tara tapi soleh. Waktu salaki hayang dahar jug song disuguhan, waktu hayang sare manehna geus aya di kamarna. Waktu hayang init-initan geus silih tungtun cing teh soleh ibu mah tapi pangaosan tara. Mama ngadeng lagu Roma Irama we cenah. Cing teh naon eta laguna Istri Solihah. Cing teh nu kumaha eta cenah bagian rapna matak nyeri kana hate. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Roma Irama bari nyanyi, mata geus boga ciri masing-masing. Roma Irama geus boga takdir ti dituna, dakwahna teh ku nyanyi. Da ceuk tatangana ge Roma Irama lamun ti tajong wae make nada, jatuh ti tajong. Aduh. Kemeureun teu apa. Lamun salaki tah ka ibu nyangu, gara nyangu yeuh. Roma Irama mah tara hohoak. Aneh, gara nyangu. Akang lapan. Lamunana gerhana jadi kenek alus da sorana tarik. Bandung Bekasi dua deui ceuk meujeun jadi kenek teh tarik sora. Tah lamun Roma Irama jadi kenek pi omongeun.
Bandung Bekasi dua deui ce dengan orang Bekasi bari ke heureuy kalau ka Al-Fatihah gitu menang dakwah bari nyanyi maka jeung teu meunang eta bieu sholawatan maruk lain bari nyanyi pek silahkan sholawat dinyanyikeun pek ngan cokot eta teh keur ngapalkeun sholawat nah da di masjid teu mungkin dikitu-kitu init ke Arab eueuh eta ge ngapalkeun sifat wajib Allah 20 ku nyanyi wujud kidamba qamuholafatulil kiamuhu binat wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu hayat sama basor kalam kodiran haliman samian tuh nu tukang meureun aya nu teu apal kieu wungkul bari nyanyi eta heumeunang di kitu-kitu make jeung ulah pek bae da eta mah metode urang oh da di Arab mah teu di kitu-kitu hampura urang mah urang Indonesia moal sarupa jeung urang ditu pasti ngapalkeun di nyanyi-nyanyi meunang pek bae lola jelema nu fanatik moal akang tara nyanyi-nyanyian tara make nada urang Bandungan jelema nu teu make nada palebah adan geuning adan make nada lamun tara make nada geus tong make nada kan teu kabayang adan eueuh nadaan Allahu Akbar hayalah sholah Allahu Akbar ilallah make nada atuh Allahu Akbar Allahu Akbar raoskeun ngan di Bekasi mah dibere adan anu bieu lain ka masjid hees nah asa dipepene matak adan di Bekasi mah mun bisa mah kuceger nu make tato adana hohoa Allahu Akbar hudang jelema kabeh datang ka masjid lain deuk salat teu nyekek nu adan menang alus we nu teu meunang mah pahili mun ibu resep dangdut dihilikeun kana adan ta eta pi omongan panayu dangdut mah kudu aya cengkok lagu dangdut aya cengkok gitu jadi nu alusnya dangdut itu nu cengkokna seandainya aku ta eta cengkok teh eta cengkok dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu dangdut asupkeun kana adan moal teh ditengeulan moal nya adan hayalah sholat hayalah sholat kurumu DKM adan euy kitu geus moal balik aya si eta mah jadi nu teu meunang teh pahili urang Bekasi adalah Jawa Barat kebudayaan hampir sama di mana aya panganten sok dipake sawer panganten Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran meunang pe ngan lamun pahili jeung Fatihah dicekek ku sararea tah bapak ngimaman di tukang 80 jelema ai palebah jadi imam maca Fatihah mirip itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina coba jigana dituluykeun nepi ka waladolin ukur sorangan sia tengah jentul di tukang mah jujungkelan jelema seseurian bari bantoh nu teu meunang teh pahili Pak Kades silahkan jadi kades boro-boro karek saperiode deuk nepi ka 3 ge pek bae Pak Kades ngan ulah hayang jadi ustad atuh ustad tuluykeun jadi ustad ngan ulah hayang jadi kades ayeuna mah mending cicing dina fungsina masing-masing Pak Kades dakwah ku cara nyieun perdes
ustad dakwah ku cara ngajak jamaah daekeun ka masjid, daek zakat, daek infak, alus jeung dulur, hade jeung tatangga, tugasna ustad. Tah tugas Pak Kades ongkosan ustad. Nah, apan Pak Kades menang berkah tina doa ustad. Saenggeus ustad di ongkosan, kumaha cek eta ustad? Sing panjang yuswa, sing parok milik deket rezeki anggang balai, malah jabatanana entong-entong sakali, sing nepi ka 3 kali. Ta doa eta teh gumantung Kades bager ka ustadna. Ai ngadoa didoakeun hayang ai Kades pedit mah teu sudi. Matak jelas tadi Pak Kades geuning mangga ibu maca sholawat tekul bere geuning 100 ribuan. Ta eta teh unggal masjid kuduna mah ngan insyaallah lamun Kades kikituan beak sawah. Manusa silih pi kabutuh atuna nagerahana eudek jadi Kades emung. Nah dek kieu we da jadi Kades teh teu kaharti. Mana bukti? Eta Pak Kades tibatan menang duit mangadon bobol duit geuning dia. Coba Ustad Nana ceramah dek sajam dek 2 jam balik teh menang atuh. Matak punten Pak Kades mangga teraskeun dek 2 periode dek 3 periode pek bae Pak Kades. Urang mah mung jadi Kades dek kieu we. Hirup geus boga takdirna masing-masing. Matak tong sok lalajo takdir batur, tong sok ngabisani kana nu kajadian ka batur. Urang ge barang karuhan teu nyaho. Bener? Mama ceramahna hayang anu keras. Eta mah aya khusus Habib Bahar jeung Habib Riji. Mama hayang nu ceramah teh make budaya wayang atuh. Da wayang mah dakwah. Palebah mana dakwahna lamun ngawayang dina bab pangantenan sok aya bahasa nu dibunian mapag baya kena lara dihin pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasaan pangeran. Ya pangeran tengah aja ngarah eueun nunutan pan jugebeg malamun anu jantungan juga balik. Mapag baya bayu kena lara balangsak tah keneng dengekeun nya keur budak ABG ai beger teh tong tarik teuing. Mapag baya kena lara keur bobogohan mah nu dianggap rumah tangga teh indah tah tanyakeun ka kolot boro-boro indah heuh. Da nyata atuh kula lebayna zaman kiwari isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum? Kumaha ceuk budak awewena belum. Ceuk urang mikirnya daripada loba tanya kirim beasna Udin. Peting-peting nanya kamu udah tidur belum? Cek urang mikir atuna cinta terjadi boloho matak ngabalas WA nage ku acan hees. Nah cinta terjadi boloon. Di mana logika kamu nak? Geuleuh atuh da. Komo budak awewe nu gampang kapancing ku bibir lalaki. Engke kamu ayeuna ge kamu reneh belegug. Geus melenung mah kolot anu wirang. Jatuh di tajong ditanya ku kabogona kamu sakit ini hayang ongkek ngadengan aja kumaha cek budak awena iya makasih kamu perhatian banget sama aku aing mau kata hayang maledoguk mie karena huluna da mengpeng loba budak ABG di dia ibu tah tanyakeun ka kolot lamun jatuh di tajong kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh. Berbobogohan serba indah mau motor beberet-betan bari butut mogok di jalan dorong kuduaan nyebutna iin diaan. Coba nugas kolot kieu dibonceng ku motor butut mogok turun harita keneh nepi ka irung jeding jeung bibirna dijejak motorna ganti cek aing oge atuh. Mapag baya kena lara mapag baya bayu kena lara balangsak. Neng hampura lamun hidup dek neangan cinta sejati teangan dina 3 rupa. Hiji
Allah ka makhlukna, itulah cinta sejati. 2 nabi ka umatna, itulah cinta sejati. 3 inung bapa ka anakna, itulah cinta sejati. Kabogoh jeung kabogoh pret warana 2 wungkul deh. Ibu ge nyaah ka salaki bohong gede, bohong. Sugan di dieu mah aya saking kunyaah salaki maot teh geuning curik. Bapak, ari abdi bade jeung saha nyeuring we ka alam kubur. Lamun urang bagian nguburkeun dijejak we aing bobokongna jungkit milu maka itu ah. Geus keblus maka jero rorowesan deui keluar. Cing teh lain deuk milu kalah nyakar tah ka urang. Tungguan geus 100 ke 100 poe. Aduh nu hayang milu ka salaki, begerna ge jiga angkot anu penumpang. Wara 2 wungkul ah. Nu pasti nama cinta sejati mah Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapa ka anakna. Sabejad-bejad anakna, sagoreng-goreng anakna, satebalik-tebalik anakna, inung mah tetep munian ka goreng patutan anak. Itulah cinta sejati. Weh, batak ibu tong sok loba ngomongkeun baung bedegong anak batur, da ibu ge boga anak. Ieu mah naon gitu deh. Budak batur nu bedegongna, ibu nu ngewelna, nu ngagogorengna, sing sadar ibu ge boga anak. Peletuk mah batur cager, budak ibu leuwih edan batar si itu. Kumaha cek si itu lebok. Lain kunaon ieu. Kudu maca ayat kursi ieu. Ari heueuh atuh. Teu kudu lalajo batur, lalajoan awak urang. Matak pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Kunaon urang make jeung sok maseaan batur lantaran urang mawawuhna jeung kagorengan batur teu wawuh kana kagorengan diri sorangan. Maka jawabanana jelema nu bakal dibere kasalametan nu wawuh kana dirina man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangerana. Moal gede amek, moal ngahina batur, moal ngagogoreng batur, moal mitnah batur, moal nuding batur, moal panas ku batur, moal rujit ka batur. Naha era ku Allah urang ge boga hinaeun, boga ledekeun, boga fitnaheun ngan Allah munian ka awak urang. Bener. Jelema salah kapanggih bisa eureun tina salah. Catat. Jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna. Naha da kapanggih. Coba nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih, akhirna deudeuyeun asa aman. Matak lamun bapak baheula pernah beger kapanggih ku pamajikan, panepi ka detik ayeuna keung, pek maneh rek ka mana pangaosan mah awas mun beger deui, moal sekali-kali deui. Nah kapanggih. Tanu paling paur ieu nu datang ye. Anu teu kapanggih akhirna engke geus kolot ku rumoy budak tinu ngora. Matak hirup maka de Allah deuk nyalametkeun manusia lain ku cara manusia, tapi Allah deuk nyalametkeun manusia ku cara Allah Ta'ala. Pernah ibu piknik? Pernah mayar 1 juta nyeun uras nyeun kadaharan saking ku capek lu atlet ka ngoprot cenah deuk istirahat heula goler dina kursi karelak we nepi ka subuh atuh ditinggalkeun ku beus amek moal teu dicarekan lakar dasar supir gelo tetangga teh aleucreug sehingga kunaon ibu deuk piknik ditinggalkeun cenah euy rada gelo pisan tetangga teh ngamek ibu teh salaki wae hampir dicakar sia deui lain ngahudangkeun ka aing teh amek ibu teh gek diukna kursi jetrek TV di SCTV aya berita dina liputan 6 bus dari Bekasi asup kana jurang paraeh kabeh deuk amek. Ternyata Allah nyalametkeun ibu ku cara Allah lain ku cara akal urang. Matak manusia tong loba akal-akalan teuing da Allah nu bakal nyalametkeunana. Weh. Bener ya. Neng putus jeung kabogoh tong riweuh anggur kudu sujud syukur. Nah, untung keur bobogohan putus, coba geus rumah tangga pegat, wirang. Ai keur bobogohan pegat mah tinggal sujud, Allahumma uzurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah abdi pegat jeung cucung si eta, panggentosankeun ku jelema nu langkung sae tibatan si eta, bisa jadi kabogoh neng Allah nu datang nana gerhana. Boleh cenah. Mung jauh teuing seserahanana ka dieu mah. Area abdi mah levelna tinggi teuing.
lain yang anu tiung ngaguyupuk, lain yang anu gamis ngangsar, lain nu pinter maca sholawat, lain nu pinter maca Quran, lain eta mah teu level. Tiung urusan abdi meuli pamajikan bakal make. Sholawat kumaha abdi maca pamajikan bakal ngiring. Ka masjid kumaha abdi init pamajikan bakal milu. Tapi hiji pamajikan nu lain kumaha salaki bab duit mah kadek neangan nu teu beuki duit. Tuh moal aya aja. Kok bapak Bandungan tiung ngaguyupuk gamis ngangsar sholawat dibaca geus urusan teu diberes ku sabulan mah anger jeding tapi bibirna ge baik usaha itu deg neangan teh eta nu teu beuki duit aya gitu deh dia tuh di tukang aya nu ngacung emak asep teu beuki duit teu sudi ai kudu ka mama tuh da kolot mah teu beuki duit ge hoream kudu kawin jeung kolot. Naon di kegepan ngadon batu ka tidak. Moal teu riweuh Sok gerawawuh kana awak ibu, saha awak ibu teh saha awak kuring teh. Allah dek mere kasalamatan manusia jawabanana hiji, innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Mana buktina Allah bareng jeung urang teh mana? Nah mungkin Allah bareng jeung urang jeung jelema nu singsik melik sulit ati goreng puji sebelang bayah nu panasan ku batur teu kaupan cegukan punungan nu kitu mah lain jeung Allah bareng jeung nafsu tah jelema nu bakal salamet mah salawasna jelema bareng jeung Gusti Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya isuk aya deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat. Nah mungkin jamaah bakal loba seperti ayeuna. Berarti ibu teh pangaosan teh lain jeung Allah jeung naon hayang tepung we jeung nana gerhana nu TikTok kuring ceramah nah jeung Allah teuing ulem deui tahun hareup tong dibayar datang moal geus udon deui mun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit. Matak lamun kuring datang ka dieu ngadoneangan pamajikan berarti lain jeung Allah jeung naon jeung beger cunihin udah urang mah moal moalangan jodoh hah wow sararudi batak hakikat hirup mah bareng jeung Allah teh saha. Nah jalma nu bareng jeung Allah mah bakal katempo sifatna bareng jeung Allah mah bakal katempo sifat-sifat Allah aya dina dirina. Lamun Allah boga sifat Ar-Rahman Ar-Rahim maka diri urang teh bakal mibanda sifatnya ahan, asihan, dedeuhan. Lol budak tatangga dagang combro nontot leho meuli moal. Nama gejeng moal. Nya juk nempo leho cek urang ge. Nu didagangkeunna ge combro apaan? Nama yang nyebutkan geuleuh berarti ibu malah lalajo leho lain nu bocomro. Lamun bener eudeuk boga sifat Rahman Rahim nyaahan asihan dedeuhan pikir ku urang ieu budak moal payu dagang comro naha aya polo kudu kumaha atuh jang ka dieu emak boga duit 10.000 tah wayahna sing-singkeun eta leho di mana di balong emak keur parab jair sebreng-sebreng bersih jugjang dagang payu comrona lantaran leungit lehona itulah welasan asihan jeung dedeuhan weh anggar sih eta menyebut geuleuh bari manehna ge leuwih ti kitu baretot. Na awak bapak aya kagorengan, na awak kuring aya kagorengan, na awak ibu aya kasalahan, tapi Allah teu nempo kasalahanana, tapi Allah mah nungguan tobatna eta manusia. Matak tong sok ngabisani kana kasalahan batur, geus dirobah mah hatena ku Allah, urang teu bisa naon-naon Pak. Nu ceramah mah ukur nepikeun, hidayah mah lain nu kuring. Allah we nu miboga, bener. Da leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus daripada di jas make dasi ayeuna aspal dilebok. Nah makin sudon kasaha urang ngomong. Leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus daripada make jas make dasi tapi aspal dilebok. Nah apa lebah mana suudona? Si eta we suudon mah euy. Sadio. Iya ya pangaosan iya kade ukur seremonial
Ustad hadirkeun, jamaah datangkeun, sound system tagokeun, kades cenah sumping, isuk ditanya di mana peuting pangaosan, sanu ceramahna nana gerhana, kumaha kitu we rame geus. Nu berat teh lain datangna, nu berat lain ngupingkeunana, nu berat lain ngomongna, tapi nu berat mah eusi praktekna. Matak nu ngaran hirup lain sakadar dibaca tapi kudu bisa diteleuman, lain sakadar diteleuman tapi kudu bisa diamalkeun. Ilmu lain sakadar hafal tapi ilmu kudu jadi bahan amal. Leres Pak? Leres. Oh, matak ieu muludan, bahan amal lagi moal kataekan gusim kuring. Iya teh judulna eling kalahiran Kangjeng Nabi gitu lain. Oh oke. Cek ibu, iya pengajian teh judulna eling kalahiran Nabi. Nanti eling-eling gitu. Urang geus panggih jeung mulut teh sabaraha tahun Pak? Lamun umur 50 berarti geus tepung jeung mulut 50 tahun. Piraku teh eling keneh. Mun ieu judulna eling kalahiran Nabi Muhammad, tinggal ngapalkeun Nabi lahir budak paun ge bisaeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Eling kalahiran Nabi mah ngeusan da ceramah teh naha apan judulna ge eling kalahiran Nabi 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Eling kalahiran Nabi aya nu leuwih hese tibatan eling kalahiran Nabi. Naon eta? Eling kana akhlakna Kangjeng Nabi. Teu saeutik jelema apal kana lahir Nabi tapi teu wawuh kana akhlak Kangjeng Nabi. Weh. Bener Pak? Teu saeutik jalma apal kalahiran Nabi tapi teu saeutik jalma poho teu apal teu wawuh kana pagawean Kangjeng Nabi. Yo atuh urang lalajoan. Nah, atuh akhlak Nabi pagawean Nabi teh, moal kataekan. Sikalah kumaha ge moal kataekan. Nabi init ka masjid di tengah jalan aya nu lolong bari Yahudi. Ku Nabi disampeurkeun cokot roti, ditanya lapar anjeun nya, wal dihuapan, geus sebeuheun eta Yahudi beltuk nyarita, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul, tong deukeut jeung Muhammad jelema stres, tong deukeut jeung Muhammad jelema teu balik tukang sihir. Kabayang teu ku Bapak beteung dijamin ku Nabi, peletuk tina bibirna ngahina Nabi, lamun ningang ka urang mah teh dikepret Pak. Nabi mah henteu isukna nyampeurkeun deui lapar nya wal 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Lamun bener ieu muludan deuk eling kana akhlak Nabi, yuk urang larapkeun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Alus ladang ceramah teh hade. Bapak, lamun bapak barang bere ka tatangga ngaledek bapak, mitnah bapak, nuding bapak, ngarurucit bapak, isuk deuk mere deui moal. Saruana. Hade ya ladang muludan teh kuat neurak-neurak. Tanya kuring nana gerhana, eta kitu bebenguk maneh. Lamun abdi barang bere ka tatangga ngahina abdi, eudek mere deui. Level penceramah hatena leeh, eudek. Ngan tungguan 2 poe. Lamun saya tangga budah tina bahamna, bijil getih tina irungna, berarti diracun ku urang tanu kitu patut. Modar bukan. Ternyata pentingna ngayakeun muludan lain sebatas deuk eling kalahiran Nabi, tapi urang kudu sadar urang deuk ngagugu akhlak saha lamun lain akhlak Kangjeng Nabi. Bener. Hiji katurutan nepi ka dinya. Maut Kangjeng Nabi teh. Abu Bakar tampil Aisyah aya tuangeun aya kadiekeun rotina keur saha Abu Bakar keur Yahudi anu lolong nu sok dibantuan ku Nabi dianterkeun. Kumaha cek Abu Bakar? Ieu jelema nu ngaledek Nabi teh. Calangap maneh. Ger calangap eta Yahudi langsung roti gede dibobalkeun lop atuh ongkek si Yahudi. Kumaha cek Yahudi? Ngoceak bari nangtung saha ieu? Kumaha cek Abu Bakar? Nama kejeng nanya saha? Nu biasa mah lain kieu mere kadaharan teh ditatap diusap diasupkeun kana baham teh kuat lembut. Nah ieu jang jadi wawalkeun. Cek Abu Bakar kuring mah lain anu biasa. Nah saha anu biasa? Muhammad asa dipentar guludug tengah poe. Nabi Muhammad dihina, dicaci, dimaki, tuluy Nabi maut dituluykeun ku Abu Bakar ngupingkeun bahasa Muhammad. Yahudi nanya, "Kamana anu biasa?" Maut.
kumaha cek Yahudi anterkeun kuring ka kuburan Nabi ayeuna deuk 2 kalimat syahadat dibaca ternyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah payuna ku Nabi lantaran akhlakna kunaon urang teu payu-payu lantaran urang mah alus pidato tapi goreng dina contoh. Weh tuh Pak Kades mejeh payu jadi kades tempo atuh beri ieu teh nu hadir teh da centang tu nyoblos ka Pak Kades kabeh nya mau urang oge da basa kamari Pak Kades nyalon na ieu nu hadir nyoblos ka Pak Kades kabeh teu lamun ningang kuring jadi kades aya nu teu nyoblos diwilah-wilah nu meunang ruti lahu deuk ditanya nyoblos abdi henteu coret ku aing menang BLT nyoblos kuring henteu coret tapi Pak Kades henteu itulah ngaran pamimpin Pak eta teh tabeat teh kitu teu ngawilah-wilah teu pipilih deuk nu iji deuk nu rujit deuk nu cua deuk nu ngewa deuk nu resep anger Nabi mabawa oncor Islam kabeh dioncoran tergantung jelema daek jeung henteu weh bagi ge Pak Kades teu dendam mun ceuk urang kitu mun ceuk urang diulem kieu tong datang ai kira-kira loba nu teu nyoblos naon capek-capek tapi henteunya Pak Kades ieu teu kitu nya sinyal 2 periode nu kitu teh sinyal da anu mah warga rakyat teh pan hayang panggih jeung pamimpin teh anu deukeut jeung rakyat lawuh jeung rakyat apal ka susah rakyat nyaho ka bingung rakyat bener teu Bu lain anu bager dadakan ai keur kampanye jiga nu heueuh ibu coblos abdi ai geus jadi geblus ka alam gaib sia tah hiji tah katurutan moal akhlak Nabi nepi ka kitu PR keur urang Pak muludan tiba heula ari akhlak Nabi coplok tina awak urang bisa jadi batur teu muludan urang tong sok ngomongkeun da urang oge nu muludan cantang tu cocok jeung akhlak Nabi nu sabenerna bener hiji dua kalem sugan katurutan Nabi indit ka masjid di tengah jalan aya nyebrok nu nyeblok kunaon kutai onta wur Nabi wangsul deui ka rorompokna cek Siti Khadijah ditanya ya Rasul naha teu cios ka masjid aya nu nyeblok kunaon kutai onta kumaha cek Nabi kumaha cek Siti Khadijah ibak deui weh salaki ibu tetulus ka masjid aya nu nyeblok kunaon Kang tetulus ka masjid aya nu nyeblok kumaha cek ibu ka wanita bedog jingjing kadek jelema kitu mah nafsu we nu gugulung teh Siti Khadijah mah teu ibak deui we sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe Nabi ngaliwat eueuh nu nyeblok ngahuleung heula ka mana eueuh nu nyeblok datang ke masjid cek Abu Bakar ditanya ya Rasul kunaon anjeun telat kumaha cek Nabi nya telat bapak tetulus ka masjid aya nu nyeblok ditanya ku DKM kunaon kamari telat da mau tujuk bebeja aya nyeblok euy kusaha ku barudak Karang Taruna euy saha pimpinanna si itu euy kumaha cek di masjid serang euy gelut teh geus karalacow teu Nabi mah teu balaka telat we beres salat Abu Bakar langsung laporan ya Rasul di lingkungan urang teh aya nu udur saha Abu Bakar itu bumina ternyata nu nyeblok Nabi Pak lamun bapak aya nu nyeblok tuluy DKM ngomong euy nu nyeblok maneh teh gering parna bareuh beuteung da moal teu jaipongan bapak tah dorakati aing mata ulah wani-wani ka urang Bekasi Nabi henteu urang longok Abu Bakar cara ngalongok Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih cek Usman cek Umar cek Abu Bakar abdi gunukeun kanggo naon ya Rasul pan ngalongok nu geri bring ti masjid nempo dibacakeun doana dicabak anu nyerina ditanya sabaraha poe anjeun gering 3 poe beak sabaraha beak 300 yeuh ku kami digantian duitna digantian pudegdeg hate bungaheun kaduana panyakitna didoakeun Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminanana pasti diijabahna isuk jareg jeg nyuuh ka Nabi ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah payuna 2 kalimat syahadat lantaran akhlakna jungjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener ayeuna ibu lamun kanu gering kitu nempok teu percaya
Mun aya nu gering teh bejana mana gering heeh sabaraha poe 3 poe beak sabaraha 300 peletuk teh tina bibir teh sangeunahna sing kuat sing sabar kon bae keur diuji nempo teh nempo we yeuh assalamualaikum kumaha cek si itu rada gelo jelema teh dendam si eta dendam kahayang teh karasaeun ku manehna jet tete ibu nu gering itu dendam ngalongok bejana balik titen urang gering beak sabaraha ka dokter 300 beletuk we sarua sing kuat sing sabar hokeun bae ujian nempo teh nempo we yuh assalamualaikum tungguan geus cager baeud da 7 tahun dah kunaon urang begitu sabab nabi bareng jeung wahyu urang mah bareng jeung nafsu bener tuh Pak nabi mah bareng jeung wahyu urang mah bareng jeung tak ibu lamun dina rumah tangga bareng jeung wahyu geus sok lain neangan si wahyu ya wahyu teh pituduh teh Quran bareng jeung wahyu lamun ibu bareng jeung nafsu dina rumah tangga bareng jeung nafsu hiji bakal jadi rana 2 budak jadi korban 3 rumah tangga awut-awutah pasea jeung salaki si bagongnya nafsu teh untung salaki pinter Allah nyebut bagong berarti sabab penting urang hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu merenjang sesegrok sararea nafsu coba gunakan wahyu mun ibu pasea jeung salaki make wahyu kumaha carana wirid ama ka salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin ditangkep ibu ku salaki diberi duit 5 juta jawab ke ibu sadaqallahul adzim pasea henteu duit menang rumah tangga teu awut-awutan budak tetep renggenep inilah fungsina wahyu keur ngomean hawa nafsu satiap jelema bareng jeung wahyu moal izin moal rujit moal cua moal ngewa dihina ku batur diledek batur dipitnah batur geura toong ku ilmu wahyu hakikatna dihina diledek dicaci Allah dengan ngamuliakeun eta jelema ku cara hinaan baturna well bener ya Allah dengan ngamuliakeun jalma ku cara dihina tapi sabalikna keur jalma nu sok ngahina bisa jadi Allah ngahinakeun eta jelema di akhirat lantaran bungan bibirna sok ngahina wae batur 2 tah katurutan lapur karek 2 geus lapur cing atuh nu katilu sugan eta oge ada teu percaya ceuk urang sugan we poin nu katilu mah ieu bab rumah tangga Nabi wangsul asar datang ka rorompokna Siti Khadijah nuju wiridan Nabi nyanak teko nyalira ngaleueut nyalira Siti Khadijah langsung eureun wiridanana ngagabruk ka Kangjeng Nabi ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi tak ieu muludan keur ibu mun salaki keur goreng sangu cek ibu teh benu ka abdi nepi ka teu miwarang pan sidik pamajikan teh titaheun surga teh aya dina dibalik perintah suami akang cadu di dieu majikan aya kitu mun salaki ngagoreng sangu dalin eta nu bijil kala ka kieu pak nuju naon ngagoreng sangu sakantanana keur duaan bari teko jeung gelas bawa ka dieu kala ka TBC pak toong Siti Khadijah mah lain kitu benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi matak istri solihah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas punten abdi keur ngomongkeun istri soleh lain ngomongkeun ibu istri soleh keur istri soleha keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas lamun merek ieu tah merek ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh mah rek mana nya sare atuh aya kieu mah 10:30 lain ngebaca soe kana TV angar listrik parema aing deui nu ngosian deuk naon mama deuk hees rek naon pang ninyokeun kopi kok ade ku sorangan kos teu gablek ieu cokor wae pira leumpang kitu leos ka kamar jebrod kana kamar rungsing wae si eta mah jiga nu hayang setruk wae hirupna teh geblus ka kamar kusek sare ongko deuk sare ai dada hurung si horeng ngome HP lalu YouTube nana gerhana yey ngerakeun jauh keneh pagening lalakon hirup urang teh nya jauh
mata hirup tong ngarasa sampurna paingan ayat Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun berat mudag ayat eta tes bener-bener di diri Kangjeng Nabi ayat contoh teladan anu picontoheun pikeun umatna abot eta ayat Pak naha cantang tu katurut ku urang nyaan cing nu kaopat atuh sugan deui wae aing mah nalika Nabi panggih jeung budak yatim boga indung teu boga bapak teu kumaha ceuk Nabi ari anjeun hirup ti mana abdi mah teu aya nu ngajamin naha teu boga indung teu boga bapak kumaha ceuk Nabi ti samet ayeuna ka hareup Muhammad adalah bapak angkat anjeun budak yatim diangkat darajat ku Kangjeng Nabi budak yatim teu dihina teu diledek naha sabab bapak angkatna seorang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Kades bisirek nurutan mun di dia aya budak yatim 20 cek Pak Kades abdi 5 sakolakeun ku Pak Kades biayaan ku Pak Kades budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek naha bapak angkatna nyatana seorang kades lol deui ketua Karang Taruna sobat kuring cek eta Karang Taruna abdi 5 sakolakeun ku ketua Karang Taruna biayaan budak yatim moal dibuli moal dihina naha bapak angkatna seorang ketua Karang Taruna lol cek ustad abdi 5 sakolakeun ku ustadna biayaan ku ustadna budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek naha bapak angkatna seorang ustad lol kuring 50 naloba-loba teuing nya bae ngaranna ge ngalamun deuk 200 ki atuh sakolakeun ku kuring budak yatim 50 moal dibuli moal dihina moal diledek bapak angkatna seorang nana gerhana tapi ayeuna urang kadang-kadang miayaan budak yatim setahun sekali ngaranna santunan di bulan Muharram dengan bangga diberi judul santunan anak yatim terjadi setahun sekali pertanyaan anak nah memangna budak yatim hirupna setahun sekali bener Pak lamun ieu nu datang aya 4.000 penting ieu ngaluarkeun duit 10.000 artina poe ieu geus aya 40 juta bener gitu 10.000 tina 4.000 jelema 40 juta ladang muludan yatim kasakolakeun miskin kabere nu miskin kabantu nu susah katalang nu bingung bakal katulung ladang muludan kareueut amis ku jalma anu di luar sanajan manehna teu dararatang parantos nepi ka dinya mikir lamun acan berarti urang can pikabitaeun batur matak lamun batur ngewa mung ka masjid ulah waka nyalahkeun batur salahkeun urang boa-boa urang geus ka masjid tapi eueuh pikabitaeun batur aduh lamun batur aremung pangajian tong waka nyalahkeun anu mung salahkeun anu osok boa-boa anu osok ge can mere conto kanu tara osok pengajian bawel anger pamer anger boga kongkorong edeng-edeng eta teh dina pengajian teh meuni hareudangnya beri kongkorong di kieu tah sadengkeun nu hareup aya nu miskin dilak eta si miskin bari hatena mah singku bangsa boga gelang ti dieu nepi ka dieu deuk pengajian nyampur tatangga hayu ngaos oh bener-bener anting gede singlidkeun tiung asa teu ka kuping Pak Ustad rarateul naon si urang bet hirup kieu getua yakin lamun hirup masih kana cicingna darajat eta moal kabita batur ku urang da urang can aya pikabitaeun batur tina opat anu bieu dibere contoh opat pira oge dina kitab Sirah Nabawiyah eta teh parantos urang nyontoh hiji sudah lapur itu lapur oleh panitia kepala linter jeung kades dipimpin ku kades hade cenah euy ceramana kaharti tuluy bener cenah tetetat kudu nyaah ka budak yatim jelas demi Allah aya gawe matak ngeusing yakin nah hate ibu moal aya makhluk Allah nu paling sampurna moal aya makhluk Allah nu paling cerdas iwalti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hartana beak dipake yatim hartana beak dipake miskin hartana beak dipake nulungan batur urang mah Pak jujur-jujuran lain beak ngadona maha nya
Nabi semakin dia ceramah katoib ini katoib di bahanan doma di tengah jalan ayeuna menta ya Rasul naon eta doma keur abdi we kop rezeki maneh milik kuring nah gerhana ayeuna bakal diberi amplop pegat di jalan dibikeun moal alhamdulillah nyebut moal 80% mengatakan moal tadi nama ku abdi teh eudeuh dibikeun ngan ku sabab engke ku abdi teh dibikeun teh lain salah abdi ieu teh anggap ladang musyawarah bersama tak eta tangaran suudon cilaka ditungtung jadi lamun ayeuna abdi di bahanan tuluy tengah jalan ayeuna menta jelas moal dibikeun ladang musyawarah tidak boleh loncat tina ladang kesepakatan. Hadirin kaum muslimin, heda ibu mah beres dia tinggal wangsul karo rompok tinggal kulem abdi memikiran 3 jam setengah deui eta lamun kuring balik jam sakieu teh pidatangan tekan jam 3 we nyaah teuing bari bapa mah nu geus baruga pamajikan mah ngeunah da balik ti dieu nyabak teh tiis bae nyabak cai tiis bae leos we ka kamar aya nu haneut heuh eta we keur ieu kasur maksudna coba urang mah kitu we anu kieu teuing nasib teh arek mawa teh dieu puku da anak ucing rek mawa cenah ti Bekasi entong tong hayang milu nah moal ulah hayang milu ditolak sapajadogan. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan ibu sing sarehat bapak-bapak sing sarehat anu udur sing disehatkeun nu bacupit rumah tangga sing disakinahkeun nu gerag-rag ekonomina sing ditanjirkeun malah mandar anu keur bacupit dina sagala rupana muga-muga sing dijongjonkeun ditenangkeun atuh bilih aya nu tos ngantunkeun tilar ti alam dunia muga-muga di basihan alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna ditempatkeun nu pangmulya-mulyana dihampura tina sagala rupi dosa perdosaanana. Pak Kades oge doakeun ku urang sing panjang yuswana sing parek milikna sing panjang jabatanana Bapak Ustad Bapak Kiai nu aya di tempat ieu sing barokah ilmuna sing paranjang yuswana sing dareukeut milik jeung rezekina sing berkah kahirupan dunia miwah akhiratna sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jebar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamberi hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.